billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatahu ya alim amma ba'du. Keluarga Jembar hormatan simkuring, keluarga Jembar Ibu Empat Kusmawati kalih Bapak Oo Azudin, keluarga Jembar Ibu Bapak sadayana anu sami rawuh di badegaan anu simkuring dipi hormat, nepangkeun simkuring pun Nur Aini ngadegna simkuring di dieu kapapancenan tugas salaku juru duum nyatana ku teh eus make up anu insyaallah simkuring sakedapan deui bade nyandak jujutan acara. Di antawisna anu kahijina aya pembukaan, anu kaduana aya ngaras, anu katiluna siraman, lajeng anu kaopatna penutup doa. Paralun anu kasuhun, hampura anu kadeda, bilih dina prak-prakanana simkuring kirang sapagodosina manah sadayana, maklum ciri sabumi cara sadesa sok keukeuh wae aya bentenna. Di dieu aya kekembangan, aya sinjang, aya lilin. Paralun anu kasuhun sanes bade musyrik ka Allah Subhanahu wa taala, nanging ieu ngajalankeun tali paranti adat Sunda anu insyaallah moal matak ngarempeng kana aturan ajaran agama Islam. Supados kauninga ku sadayana sareng supados ieu neng resah henteu salah kaprah. Engke ku simkuring bade diguar naon cenah anu disebat ngaras kali siraman. Lajeng dina runtuyan acara ngaras aya ngawasu dampal sampean ibu miwah bapa, lajeng kedalisan nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kakirangan sareng kalapatan teteh kanu janten ibu sareng rama. Kangge acara ngaras kali siraman kangge hartosna ku simkuring bade dipedar di payun pangetan kangge acara salajengna kawitan bismillahirrahmanirrahim. Prosesi upacara adat ngaras siraman calon panganten istri anu jenenganana Neng Resa Prasasti Agustina putri kakasih Ibu Empat Kusmawati kalih Bapak Oo Azudin dina dangat ayeuna bade dipandu ku simkuring Ibu Kawih Nur Aini sumangga urang kawitan. Teh Resa gelis bager anakna gedengan hidup aya mama teteh, gedengan hidup aya bapa teteh ayeuna di ais kuno janten mamah aisan anu panungtungan dinu janten ibu kana janten kurang kalihna bager. Lajeng hidup ayeuna di jajak deui kupang asih kuno janten bapa. Bapak nyandak palita kaayaan hulu dina dangan ayeuna teteh badi dijajak kudu anu janten rama sareng ibu bager. Ridallahi biridam walidahin, suhullahi bisuhil walidahin. Ridona Allah gumantung kana ridona ibu sareng bapa, benduna Allah gumantung kana benduna ibu sareng bapa. Kangge bapa mangrupakeun imam kulawarga tiasa ngadeg ka palih payun. Mangga ngadeg sadayana teteh sareng mama ngarade bapana pangpayuna macang heula sakedik. Teteh montang kana pundak bapa pananganna bager. Eta mangrupakeun imam di kulawarga anu ku hidup kedah di dama-dama, anu ku hidup kedah di hormat bager. Ti kawit ayeuna tanggeng waler bapa dunia ruh akhirat bakal lungsur kanu janten picarokeun hidup. Diawitan ku bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Acara ngaras urang kawitan mangga kangge bapa majeng ka payun. See
sasaurang kahidep teh ibu ramah hidup nanging tos diwakilkan ka simkuring salaku juru kawin baget mugia ieu tina acara ngaras kali siraman sing seueur ka manfaatan sing seueur ka barobahan napikeun hidup anu bade kagayuh rumah tangga ning resa gelis bager anak anu disebat ngaras teh ngawasuh rasa ngaji diri buktos bakti anu janten murang kali kanu janten ibu sareng bapak margi birul walidain sae kanu janten ibu sareng bapak eta mangrupakeun parentah Allah anu kadua anu kahijina Allah marentahkeun ka urang supaya urang kudu taat ka Allah kalian teu ngamusyrikeunana anu kaduana urang kudu hade kudu sae kudu bakti kanu janten ibu sareng bapak diriwayatkeun di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-24 A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wahfid lahum mazanahadul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira teteh sing nyaah sing dedeh kana janten ibu sareng bapak bager doakeun ku teteh sangkan dipikadeun dipika asku Allah sapertos aranjeunna dipikadeun dipika asika urang luyu jeung hadis riwayat Abdullah pamit teh resa nyaah dedeh kana janten ibu sareng bapak teteh bakal kenging kariduhan ku Allah Subhanahu wa taala diriwayatkeun dina hadis Tirmizi ridhollahi biridul walidain suhtullahi bisuhtil walidain ridhona Allah gumantung kana ridhona ibu sareng bapak benduna Allah gumantung kana benduna ibu sareng bapak eta anu disebat laras batur lajeng naon anu disebat siraman teteh syariatna nyiraman ku cai hakikatna nyiraman ku pangdoa mugia teteh anu bade ngagayuh rumah tangga sing bagja sing janten kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah cunduk waktu anu rahayu nitih wanci anu mustari ninggang mangsa anu sampurna ayeuna teh sejak bade bersih ati bager hidup sejak bade ngabersihan diri tina samudaya kalepatan di jurung kubang jurung indung anu ngakandung di aya kubang jajak bapak anu ngayuga doa disempuh anu utama ibu bapak sing kuring bade kumaras ka ibu miwah bapak ibu bapak ridho ieu putri kakasih ibu sareng bapak enjing bade diakad nikahkeun ka jajak kapilihan hatena mugia enjing neng sing kengi imam anu hade bager imam anu sae ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa anjeunna sing tiasa mimpin dina rumah tangga dina jalan kahadean parat tugikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala bapak eta lilin kaayaan guru dikawit ayeuna tanggung walur bapak lungsur kanu janten picarogeun teh resa mangga ku bapak geura diparuman bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mangga geura diparuman ku bapak lilin disimpen ka palihan pinggir Allahu akbar tanggung walur bapak dunia roh akhirat lungsur kanu janten picarogeun teh resa mangga ku mamah geura dibuka aisanana geura diecakeun aisanana budak geulis hidup sing bisa lempang ku sorangan geus waktuna ayeuna hidup sing bisa ulang tarima kanu janten ibu sareng bapak mangga biasa disimpen sing jangan kapalih ieu teteh parantos ngecakeun aisan mamah ka hideung bageurnya tanda baktos mamah ka hideung rengsek dugikeun kadangan ayeuna mangga kage teteh biasa ngecalik palih ieu mayung ka palih payung bageur teteh di ayat 7 lapis sinjang mangga teteh na mundur sakedi ieu teh nyarengan ka hideung bageur dina rumah tangga teteh kedah ngagaduhan niat anu suci yen teteh rumah tangga teh bade ibadah ka Allah ibadah anu pangpanjangna anu pangseueur ujian kasabaranana nyaeta ibadah nikah kahadeung teh sing janten istri anu salehah lambaran sinjang anu kadua ieu ngandung hartos bager dikawit enjing teteh akad nikah dilumangsungkeun tos aya nu nanggung walur dunya reuh akhiratna nyaeta caruk hidup teh bager lambaran sinjang anu katilu ieu ngandung hartos bager anak king teteh sing agung milik rezekina ditebihkeun tina balaina kalayan dipaparinan katurunan anu saroles salehah lambaran sinjang anu kaopat ieu ngandung hartos teteh dina rumah tangga sing agung sabar agung syukur ka Allah Subhanahu wa taala bager mugia hidup sapapaosna aya dina kabagjaan aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala lambaran sinjang anu kalima ieu ngandung hartos mangrupikeun rukun Islam ieu sing janten pondasi anu kiat kanggo hidup payunan hidup rumah tangga kapayuna lambaran sinjang anu kagenep ieu ngandung hartos mangrupikeun rukun iman ieu ge sing janten pondasi anu kiat kanggo teteh payunan hidup rumah tangga kapayuna lambaran sinjang anu akhir anu katujuh bageun hidup urang sadayana hirup di alam dunia dengan ukur disarengan ku dinten anu 7 nyaeta Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Sinareng Ahad cakapan bageun
yang syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala di ladang kayuna masih kena dikasihan wakos ku Allah kangge biar rai mama sareng bapak bagi desak ketuhin anu sanes bapak dengan lubang sungkeun akan pertikahan teh tos dikantunkeun kuno janten mama tos dikantunkeun kuno janten bapak neng resah geus bakat aki hidup teh punden ati bebelahan nyawa anu kacida dipika cinta dipika asih dipika dedeh dipika ya ati budak ibu hidup anu ngakandung hidup salapan bulan lilana aya dina kaayaan ribu leles lungsek segala loba nu karosa nyureang sakatukang teteh dilahirkeun ku mama diramu dipangku dipika cinta dipika asih dina nenek lirna diundok beberemna ibu hidup anu ngadahikeun hidup ka alam dunia sakitu goyang ku getih tapi estuning anjeunna teu rasulah estuning anjeunna baca kesanda bakal gaduh jimat nyatana hidup teh bager anaki satu acan teteh ngawasu dampal sampean mama sareng apa kangge teteh resa kedarisan heula hidup ka mama sareng ka apa bager cuma rios heula payunan mama sareng apa nada dihapun teh tina samudaya kirangan sareng nada jad panggungah dinu jantung ibu sareng papa mangga kudu beres bismillah. dirangkul mama sareng apa nanti tengah gelis rangkul ku hidup Tuhan anak bager haroskeun kana cepilna teteh bade widi ka mama sareng ka apa bade ngamasu tampal sampean mama sareng bapak bager Allahumma arham ummi kama rahimat sagira
Allahumma as'id ummi kama as'adatni kabira. Allahumma taqabbal min ummi a'malaha saghiraha wa kabiraha. Allahumma as'al ummi min alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun wa akrimna bil firdausil a'la min al-jannati ya karim. Pamit teteh tos giring sareng cadoge teteh mama sareng bapa bade sareng sahabat. Kahade teteh di rumah tangga sing runtut raut sauyunan sing tiasa ngajalankeun rumah tangga sakumaha kakuduhan ti Allah Subhanahu wa taala. Dikawin ayeuna langgeng waleur mama sareng bapa kahidep lungsur bager mugia hidup ditentayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Janten istri anu tiasa taat patuh kana janten cadoge hidup bager cakapan teteh sonoanana sareng mama sareng abah. Teteh tiasa mayun heula ka mamah ka mayun heula ka mama candak ku teteh dampal sampean mamah simpen dina pangkonan teteh dua nana cobi bari dipencetan hendak ku teteh geulis simpen dina pangkonan teteh dampal mamah bari diurutahan teteh salami ieu hidup tos sabaraha kali wani nyentang kanu jadi indung geulis tos sabaraha kali hidup wani wangkal kanu jadi indung al jannatu tahta aqdamil ummah surga aya dina dampal sampean ibu. Sahur Allah anishkurli wali walidayk layal masir sirining hidup syukuran ke Allah hidup biasa syukuran kanu janten ibu anu parantos ngakandung hidup biasa syukuran kanu janten bapa anu parantos ngayuga ngadidik ngabiaya hidup bade ayeuna syariat teteh bade ngawasu dampal sampean mama tapi hakikatna teteh nuju ngawasu kok kotor waktu papa ngalahirkeun hidup ke alam dunia duka sakumaha getih anu ngabayaba duka sakumaha kesang anu ngucur duka sakumaha urat anu pegat bager dagening indung maluih nyeri lamun disentak kudu jadi anak-anak tatang hade teteh sing biasanya ahli duka anu janten ibu sareng bapa doakeun ku hidup bager mugia anjeunna teras sehat wasius mangga ditobatan ku teteh ku istighfar diwasu dampal sampean mamah dua nana kamari ieu bager astagfirullahaladzim 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 ieu ngajadikeun cukang lantaran hidup gurdan bedal ke alam dunia bager moal aya hidup lamun teu aya mama kahade teteh sing tiasa mulangkeun ka dina kaasih ka mama angkat harkat derajat martabat ku hibeut bager mugia hidup salawasna aya dina kabagjaan ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rengse kangge wasu dampal sampean mama mangga ku teteh geura dielap dampal mamahna geura disengitan teteh sing tiasa nyengitan kulawarga ku akhlak anu sae mirangna hidup setugi kacandak wirang kahade teteh sing tiasa ngajaga harkat derajat martabat anu janten ibu sareng bapa mugia teteh sing janten urang kali anu salehah anu senantiasa nyalametkeun ibu sareng bapa ke jaga yaumil kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga teteh sumujud sungkem dina pangkonan mama salim teteh sungkem ka mamah geulis ngajagan doa ampun mama ampun hapunten abdi hapunten ti luhur sausap rambut di handap saibas dapat ya abdi anu kantos kagerinan rahim mama anu kantos karepotan salami ieu abdi mung tiasa nyesahkeun ka mama 2 tahun montel dina pinarep mama 4 tahun hidup masihan gegeuleuh kanu janten mama bager dugikeun ka darat ayeuna hidup teu acan tiasa mulang arima kahade teteh bikade nepi kanya aku teteh mengpeng anjeunna jarum menang keneh di alam dunia bager sok saos pangampura sareng doa ku teteh dipenta mama salawasna bakal ngadoakeun ka teteh beral-geram yang dina rumah tangga bager sing runtut raut sauyunan sing aya dina ginanjar kawilujengan mung doa anu kasanggakeun ti mamah ka hidup bager Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minal mukhlisin Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah innahu samiul du'a. Teteh disun panangan aku teteh bakal tumpul geulis sok bari emut-emut teteh sabaraha kali wani nyentak anu jadi indung bager salami ini teteh tos-tosan mulangkeun ci susu indung ku jalan kumaha dagening indung mah teu ngaharepkeun anak ke teteh mama mengharapkeun ka hade teteh sing janten urang kali anu sae sing janten urang kali anu sae Sesungguhnya
selalu jadi ilmu jeung bapak bagian Allah moal ngahampura ka teteh lamun teteh leuwih ti heula meunang pangampura ti bapak kali ti bapak mangga kaget teteh diwasiatan palapan dan obatan istighfar diwasiatan teteh disengitkan diwasiatan teteh tanpa sampean otak mugia teteh sing biasa mimiti keluarga kanya kadeudeung ti bapak kaki tempat satung bapak sahur bidawuh indung deras bapak sok sanaos eta bapak mung disebat sekali tapi kaya kadeudeung nang katete satung nyawa kada teteh sing biasa kadeudeung ka acara mugia teteh sing biasa pulangkeun ka asikan janten bapak mangga dielap ka teteh disengitan sing biasa nyengitan keluarga ku halapan saeta mangga dielap ka teteh disengitan sakada pati teteh bade nyaluh di dalam panan bapak bade dina mamaras rasa anu bang ikhlas-ikhlasna teteh nuhun ka dihampur tidak sabudaya kakirahan sareng halapan sing gede Mangga salim ka bapak bersimpen masalah di nambah kanan angka ampun bapak hampur di luhur sausak rambut di handap saya pas datang rumah salami iya simpuring biasa disampaikan ka bapak keajan biasa ulang kalimat keajan biasa ngabingatkeun ka bapak abdi mualu jeung lembang dina lembah sagara rumah tangga-tangga di sarangan doa ini buka inti bapak gelis ku bapak di makmur berangkat yang beda rumah tangga bapak lihat seluruh kahikap gelis kahadiri rumah tangga teteh sing jantan istri anu saleh sing jantan istri anu kurang anu taat patuh carok hidup bager nanging dikawin jeung ridho na Allah aya dina ridho na carok hidup bapak lihat seluruh katete kahadiri rumah tangga hidup sing ageng syukur sing ageng sabar ka Allah Subhanahu wa taala mung doa anu kasehatan geus rabbil alimi wassalatu wa bi'duriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab amin ya Allah ya rabbal alamin disumpah pandangan amanah ku teteh lajeng dipeluk dirangkul hareuskeun ku teteh kana cekilna bager anjeunna anu salami ieu parames kacapean kahisian ku teteh wakasa teh gudang medang ka alam dunya dirahu di bapak enggal di antara enggal di kamatan saksi budak angkat irisan saksian budak angkat budak hariusan pesetan tah eta kaya kadeudeung bapak kalibet bager mugia hidup salawas aya dina dirajat ka wilujengan amin ya Allah ya rabbal alamin bisun ku teteh taat aman pamitahan bisun ku pikiri bisun ku pikiri bareng teteh sing aku pilih bager itu bisa dina balai hari dipanjang jodoh lagi teteh biasa tepangan lampung neraka tepangan laku teteh pun neraka kapal binti bager kepangan lampung neraka sungkem pula hidup kalau jantan neraka gelis saur katerangan teteh mami teteh wandung ngadahakeun kana manah jalmi sateu acan jalmi teu hampura ka urang-urang moal bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala teteh kabajaan mama sareng bapak teh ningali marurang kalihna biasa runtut raun sauyuna silih ere dan silih belaan sama pahit sama manis wa adi doakeun gelis mugia hidup sing agung milik rezekina dipanjangkeun jodohna kalian dipaparingan katurunan anu saleh amin ya Allah ya rabbal alamin bisun pananganna lajeng dipeluk dirangkul ku teteh anak bager hareuskeun kana cepilna gelis nuhun ka dihampunkeun dina samudaya kakirangan sareng kalapatan hidup bager mugia hidup sing biasa ngajalankeun rumah tangga sakumaha kakuduan ti Allah Subhanahu wa taala sing biasa nampa kabagjaan parang bagikeun ka syurga Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin cepat mangga kami teteh biasa pendengar bakal cidukan sungkem dinampang pananganna sumudun sungkem geus diwetkeun di hampunkeun tina samudaya kalapatan teteh hapunten abdi di luhur saosa urang putihan gak sayos hatur nuhun ku kanyaan teteh salami hatur nuhun ku pangasuh teteh kana janten bayi salami rumaos abdi teu acan janten rai anu sae dinten teteh mugia teteh narasehat sesuai diambil ibadah Allah Subhanahu wa taala mugia urang sadawana saruntut rawan sauyuna silih doaan sing biasa nyalametkeun ibu hamba jaga yaumil kiamah bager ku hidup sareng rangka hidup uyun panangan mama sareng apa salametkeun ku hidup doa
silaturahmi. Mangga saling tepangan kesepuhan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalajeng siraman anu hartosna sareatna urang nyiraman ku cai, hakikatna urang nyiraman ku pangdoa. Mugia doa disadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Bade dihapunten teh resa tina samudaya kakirangan sareng kalapatanana. Jazakallahu khairan kasiran kana guntur manah ninggali kersa ngahapunten urang kali tina samudaya kakirangan sareng kalapatanana. Mugia doa ti urang sadayana sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Rek sebager mangga tiasa persiapan kangge linggih ka bali dieu. Sakadapan ditahar heula. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Panitia pamangga tiasa dibantu kali dia eta gentong kangge iba. Mamah apa ieu cai pangombahan dampal mamah sareng apa dicepengan ku mamah sareng ku apa kuduaan mangga dicandak ku mamah. Dicepengan kuduaan sareng bapa linggih ka bali itu mangga cepengan ku apa bokorna. Dicepengan kuduaan ku apa bokorna biasa dibantu kapalihan bawah biasa langsung kangge acara siraman. Mangga kangge ibu sareng bapak biasa linggih dicepengan ku mama sareng ku apa kuduaan bokorna. Dicepengan kuduaan mangga dituangkeun ka bali dieu mamahna di bali dieu mamahna ka bali dieu bibi kawe sendangna cepengan ku apa kuduaan mangga bapana tiasa linggih ka bali dieu bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tiasa kadapat tahan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaratil maut wa nazatan minan nari wal afwa indal hisab. Mangga dikucurkeun ku mamah sareng ku apa sing tuntas sadayana cai pangumbahan dampal mamah sareng apa bade dianggo ibang kumurang kali sing tiasa micin rereget micin sifat kaawonan anu aya dina dirina teh resa diawitan ku apa heula teu palih payun imam di kulawarga. Mamahna tiasa mundur saged ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga ku apana ti luang sulan tiasa kedapat heula. Bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cai kanyaah cai pangdoa pangjajabikeun hidup geus ti janten rahmatnya mugia sing tiasa micin sifat kaawanan anu aya dina diri teh ti luang sulan di bapa mangga saring siana ti apa panjenengan tiasa dilajeng kangge mama. Mangga bismillahirrahmanirrahim sing aya dina kaberkahan beungeut amin ya rabbal alamin. Rengse ti luang sulan mangga tetehna mayun ka apa disun heula pake sakedap tetehna salim heula ka apa ditahan mangga ditiupkeun kana ubun-ubunanana ku apa doakeun urang kalinanya mugia anjeunna sing aya dina kabagjaan ayeuna mamah nu majeng ka payun teteh pandanganna diangkat teh ka luhur diamin mangga mamah di luang sulan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rengse alhamdulillah biasa mayun ka mamah saling tetehna dipeluk ku mamahna murang kalina bagirnya diibangkan didagangan ayeuna ku mamah jadi kanyaah kadeuh mamah beral gerak biak dina rumah tangga teh segede milik sing dipanjangkeun jodona ayeuna digentos ku kasepuhan heula ku kasepuhan ti mamah sareng ti apa mangga kangge ibu ramana teu kenging wakat tepi heula sakadapan
kangge prosesi pecah kendi sareng ada sareng masajabina panginten sareng sena kasepuhan tiasa dilajeng kuraka di panganten istri di calon panganten istri. Mimi mah sawang sulan wae nya anu sanesna sawang sulan wae hawatos teteh nabi kabujeng tiris mangga sawang sulan sewang. Kenapa pasangan abdi ieu panganten suci dijalani riksa ku Gusti. Mangga saling kami mihir alhamdulillah. Mangga ayeuna majang mimihna kapalipayun. Amin ya Allah ya rabbal alamin istajib ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rengse timimi mangga ayeuna kantun di putraka diteteh kateteh sareng kaa mangga biasa dipasangan di majeng kapal aku syamsun ada badirun ada nurun fawqa nuri ada iksiru wa nuri ada misbah suduri berkahkeun ieu acara lancarkeun mugi akadna samawang kula wargina. Mangga anu sanesna kula wargi Jember biasa berwangkulan biasa sa wang sulan sewang wae ibunya sasiung wae mangga sakali wae sawang sulan hawatos teteh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya hati keluarga Jember hidup sadaya nabagurnya di dadangan ayeuna teteh di juring doa di keluarga Jember teteh mugia doa di sadayana sendiri jabah Allah subhanahu wa ta'ala teteh sing biasa ngajaga hubungan saya ke Allah sareng hubungan saya kepada makhluk hablum minallah hablum minannas sing janten jalmi anu bageran sing janten jalmi anu nyaahan anu berehan kasesama mugia teteh sing dipaparingan milik rezeki anu agung halal barokah ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kanyaan ti kulawan di Jember hidup citangis dengan ayeuna eta teh citangis makhluk bikin teteh ibral geram yang dina rumah tangga sing janten kula wargi anu sakinah mawaddah warahmah bagir anu harbosna tiasa nampi kana kakirangan anu janten pasangan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin kage pamungkas panginten rengse ti teteh mangga kage ibu ramana tiasa ngalinggih ka palih ibu ramana tiasa majang ka palih payun ieuna dicepengan ku mama sareng ku apa kuduaan dituangkeun apana ti palih ditu panginten mamahna ti palih dieu sak dicepengan kuduaan mundur sakatiku amana
diakeun mah diibangkeun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cai anu sakitu herangna teu geuneuk teu maleupet bager eta teh tanda tawis kanya kadieu ti mamah ka hidup sareng ti apakah hidup teh murni nya mangga kangge apa teteh tiasa ngadeg dia dicepengan ku mamah ku apa sareng ku teteh dipupuskeun ku tiluan tanda buktos yen dina dangat ayeuna tanggeng waler bapak sareng mamah ka teteh teh tuntas bekernya lungsur. Mangga bismillahirrahmanirrahim hiji da candi etang lu cok dipupuskeun bismillahirrahmanirrahim ke sakadar heula ke sakadar apari dieu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim hiji dua tilu. Mangga. Tadi Pak kana batu. So, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu acan. Kalah batu. Kalah batuna anu peupeus. Aduh, tos sabaraha kali. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Sok mangga ku mama sareng ku apa hitungan katilu hiji dua tilu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kangge apana teteh ning tebih tetehna mayun ka apa dikucuran ku apa anggeus sedang banget. Sok mamah na mundur heula sadik tetehna mundur ka bali dieu tetehna mundur ka bali dieu mangga ku apana dikucuran sing mayang tetehna lajeng abdas teteh mangga tetehna lajeng abdas dikucuran sing mayang ku apa teteh sing tiasa ngajaga salat anu 5 waktu bageuna teu kenging ngaluli-luli kana ibadah eta mangrupikeun kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala rukun Islam anu kadua. Teteh ayeuna mah bade ngagayuh rumah tangga sing tiasa mempersiapkeun diri mempersiapkeun segala rupina sing janten jalmi anu takwa anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pasangan abdi ieu panganten nu suci. Tata dikaluarkeun heula rambut asa kadik teh nu pali dia dikaluarkeun saeutik ditari. Alhamdulillah teu aya turun hujannya mangga kangge apa dicepengan guntingna. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak doana di turutan abdi heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zal likulli saratin yaumal qiyamah. Setiap potongan rambut semoga menjadi cahaya bagi tunang-tunang nanti di yaumil qiyamah. Hiji dua tilu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga mamahna tiasa kapali ditu supados sareng kapali dieu kangge teu micen reget anu aya dina diri teh resa. Bismillahirrahmanirrahim. Doana diturutan abdi mama. Allahumma zal likulli saratin yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ditindak sagala. Alhamdulillahirabbil alamin. Regese tuntas bagernya tanggeng waler mamah bapak ka hidup teh bade diteraskeun ku cara ka hidup. Ayeuna teh dicepengan mikna diturutan ibu doa. Doa pemanis wajah ibu-ibunya eta teh doa pencerah wajah teteh kapayunan caroge masing beulisnya sing marahmai eta teh ageng ganjaranana tetehnya sing janten istri anu solehah anu nyaah kakulawargi anu tiasa baktos kana janten caroge. Inna ansya'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara uruban atroba di ashabil yamin sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin teteh sing mancur ke enjing diriasna sing beulisnya ayeuna bidang dosan teteh euis make up ke enjing bade kolaborasi sareng dina pawujud. Alhamdulillah rengse kangge sirangan painten diangkat heula kangge penutup doa diangkat pananganna tetehna masih calik diaminkeun ku sadayana sarengsena urang penutupan
kana sedekah sinjang sareng sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamami taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal mukhlisin, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bisyiril Fatihah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijampenya sing lancar enjing acara perpindahan tetehnya. Amin. Allah ngalancarkeun pisan aa oge ngalancarkeun sagala rugina teu aya halangan haruman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga kangge tetehna biasa diambil lah sendana. Ulur ya sinjang anu handap matos we menimpang bersihna nya masyaallah. Mana tepuk tangan dari keluarga besar Teh Resa. Saha nu hoyong sinjang. Saha nu hoyong sinjang. Panitia korsina biasa diamankeun heula ka pinggir sok. Korsina biasa dirapihkeun heula ka palihan pinggir, kudu teh dicepengan heula bae nya. Dicepengan heula, ditahan heula sakedar. Ieu aya sawer. Sawer na teh seueur ieu Ibu. Aya anu beureum, aya anu biru nya. Kangge acara sawerna teh ieu aya tah seueur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga biasa dicepengan. Ayun alhamdulillah bari nyaring, ayun pun panalillah bari hudang. Sinyai mah bade nyawer sinjang heula, si aa mah bade disawer. Tadi di Palidio nyawerna. Oh di Palidio. Ayun alhamdulillah bari nyaring, ayun pun panalillah bari hudang. Sinyai mah bade disawer heula sakadap tehnya. Teteh dianggah heula sendalna teh. Dianggah heula sendalna. Bari nyaring, ayun pun pangge heula teh tahan sinjang heula teh. Ditahan dulu. Sedekah sinjang heulanya tetehna mayun ka Malikieu. Teteh mayun ka Malikieu. Sok tah. Teteh diajar ngayun, emang ngayun murang kali nya tehnya. Sing seueur murang kali na teh. Amin. Itu kameramen aman. Awan ke sekedap heula. Andri Sigong ieu ngapunten kameramen anu paling dieuna heulanya di hawasan. Iya, ibu-ibu anu calik pilih ngagule manawi. Biasa dirapikeun harusna ka Malikieu. Ayun alhamdulillah bari nyaring ya ayo dulu teh. Ya, konsentrasi. Mana tepuk tangan yang depan mana? Diangkat tangannya semua ke atas. Diangkat dulu tangannya semua ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Semangat dulu yang mana dari tepuk tangan dari para pemulung sahur mana? Iya, hitungan ketiga, teteh nanti sinjangnya dilempar ke tetehnya disedekahkan. Siap deh konsentrasi. 1, 2, 2,5, 3. Iya, tahan dulu Bapak, jangan dulu disawer. Siap. Bari hudang, sinyai mah bade nyawer sinjang. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya. Si Ibu ini semangat Bang Payuna. Ya kayaknya konsentrasi asli ya ini. 1, 2, 2,5, 3. Iya. Alhamdulillah
papayun si ibu kaya lah ditahan hula sawer ibu saha jenenganana ibu Nur Hayati ibu nisan jeung abi ibu asli ti dia di Cinambo masih Talaga saminya ibu di Cepengan niknya didoakeun lah teteh aku ibu dipotong di video sareng panganten. Pengen sinjang mah kedah moyang sinjang mah dikaberkeun ayun bari nyaring ayun pun pangalila bari muda sinyahan mah nututi ayun sinyahan ayun-ayunan bersama mesin kereman ibu joget pak ibu biasa disedekahkan ke sinjangnya dimanfaatkan disedekahkan mudah-mudahan si manfaat juga punya si tanggung pesannya keluarga sebar hajat penuh langsung ayeuna urang pada nyawer nah pada nyawer sawer naseur mangga ibu mana ka dieu ayun abdi ngalila bari nyari ayun pun pangalila bari hudang sinyaha mah di bali dieu mamana tetehna di bali dieu sadaya nasab urang nyawer dihandap di dieu siap ya hitungan ketiga dilempar bareng-bareng hitungan ketiga pada di luhur oh biasa di luhur siap hitungan ketiga 1 2 3 awur awur di awur 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 di awur 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 deui sawerna di awur awur deui ibu hajat anu bagur bapak hajat adi awur deui di awur deui terus kage enjing deui nya alhamdulillahirabbil alamin seureun ya masyaallah tabarakallah sing agang milik rezekina dijembarkeun manahna dikampungkeun dina sagala rukuna amin ya Allah ya rabbal alamin mangga teteh biasa diais kurakana sareng ku apa apana sareng aana di bali dieu sok diais kuduaan mamahna geser heula geser heula teteh gitu sudah hak milik ibu kawin ayun pun pangalila bari hudang di ais mah dipangkon gitu kuduaan bari di ayun ditahan heula di ayun mah di ayun bapak tetehnya dadah dulu ke kamera tetehnya dadah dulu teh gaya bebas dulu teh rasanya gaya bebas lihat ke kamera dadah disun ana disun tahan disun apana disun sok dipoyekeun dicanda kapugikeun ka dieu ayun jadi ayun ambing ayun di ayun ambing ayun ambing ngalila bari nyaring ayun pun pangalila bari hudang sinyaha mah nuju di ayun alhamdulillahirabbil alamin runtuyan acara diawi pembukaan acara siraman sareng penutup doa para pemirsa simkuring tentang asmana insek beri mungkin haburan kasadayana beri ayat sesuatu kurang sampai itu siraman kasadayana kira kada tempat tidak beribadah selain ada kabul Allah subhanahu wa ta'ala sakit doa tidak mengatur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aldi adia video syuting ibu kawin Nur Aini